Wah, mana mau di lebaran? Ya boleh atuh man. Orang mau di celana bungkul bong Teu nanya urang mah. Atuh leung maneh mah kabeli celana, urang mah kan kabeli baju tidur hungkul. Nah, habat beli baju tidur sama mau pakai lebaran teh. Nyaho atuh lebaran mah ngan 2 poe, ari sare mah unggal poe. Lain lebaran sakedeung deui urang teh perantauannya tapi teu bisa balik kan asa sarardi teh hate asa sarardi teh hate Heeh nya, kan teu meunang mudik cek pamarentah. Jadi kumaha tuh? lamun balik mah cenah meunang tapi mudik teu meunang padahal naon bedana nya. Jadi kieu cenah ari mudik mah anu gawe di Jakarta balik ke kampung. Terus balik deui ke Jakarta eta disebut mudik. Tah ari pulang kampung mah anu gawe di perantauan di Jakarta di mana anu geus teu boga gawe balik ke kampung eta mah pulang kampung. Tapi dah kagiatanna sarua sih balik-balik keneh. Dan untuk boga pagawean ge pasti neangan pagawean deui sih sanajan teu kadinya oge. Tapi dah nya bener Heeh ari kitu mah, tapi naon bedana teh kotok jeung teh hayam. nyameureun ari ti kotok mah anu nyurulung nu bau anu kacidahangitna. Ari teh hayam anu mah guruntul anu mun aya di empet di talapung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang dugi. Alhamdulillah damang. Aduh ampun capek. Kumaha di ditu teh? Kudu sungkul neng damel teh. Terus akan teh tanya hacis. Doraan nya diri peneun. Atuh pada beliau pakai ui atuh ah. Aduh kumaha atuh da inget jeung pamajikan ieu. Bohong. Geuning yang balik teh kieu urang mah nya dicarekan nya mau duit terus. Boga ada mah kangen. Mama tuh ieu kangen ada Kalau kesana. gitu-gitu teh geus sakit doraka ieu. Geun bae teuing. Mau dirikeun penting salamet tapi ka imah. Emang tidak itu nama. Tinggal putra urang ada di pengker di kamar cucing kecil sekali. Gue udah kumaha deui eta menang duit atuh aing kudu ngajual panon. Kumaha takna atuh nu karunya ka aing teh. Aing teh ditu digugulutukan sampai papanasan ieu gawe teh melan saham melan sia teh jeung anak. Aing teh ditu digugulutukan sampai papanasan ieu gawe teh melan saham melan sia teh jeung anak. Iya, bukan salah kita. Ayo nama kayak ibu lagi gencarkeun sama ge. Heuh gara-gara aing pan dieu teh atuh, gara-gara di dituna pigaweana susah. Agak naik apa mah nginu ora di ditu. Fitnah eta didinya nyanyi ka akang Kadang doraka ieu mitnah gitu teh. saya bahasa dari Batam ke mana-mana mah cenah sok gitu. Emang saya gitu gituan jadi lalaki henteu neng. Menyak itu akan gitu teh ngajak lain wae dah gitu. Saya neng. Iya, kalau gitu teh salah ini maju ke lebaran gitu. Ampun teuing. Sing sok atuh lamun akal bener-bener teu ngalakukeun. Kieu tanya boga pemajikan goblok. Neraka atuh. Oh, dirinya doraka ka aing. Udah apa pasti ngalakukeun. Mau kenaon ya tuh. Aing balik teh ya mau dieu bukan berarti aing meureun heunceu. Beli akang ada beli gitu beli. Aduh Balik kalian seneng, emang boleh di ditu aing sengsara, baliknya dicarekan. kesel Ini kumaha tenang duit ieu. ayo pakai baju dugi kali ieu akang geura. Heuh asa gitu ke pemberian dikirim ku aing teh. Telepon mah ketara aktif sok. Jeung nu ngora sana. Tuh baru nguruskeun HP, pan nguruskeun PKWN ge pan heuh bararaka. Oh bios atas saya akang sepios di Para deuleu aing mah kantonge naon. Seuseun ngumpul ieu, seuseun ngumpulin duit ieu teh. Jo seuseun ka ditu. di baju foto. Beubeul Gusti. Perlu paling serahkeun kitu nya. Pam atau teman Atuh nasi teh ka aing teh. Cuma para nyamparkeun balik teh aya jo naon
kopi. Ya malah lain balik teh aing dicaretkan cara kape nya teu pernah duit aing teh. Dari akan tega batur lebaran dia repak pegatan. Nya beula aja kata tanah atuh teh budak baju budak. Depan atos eta oge atuh budak mah pasti akan dari kiriman. Tapi akan datang dari itu teh lagi semangat pandang abdi teh kalau kasih anu lada. Terus tadi dinya minta dari urang atuh. Bongana tuh lagi cenah aya kupingna ti batur cenah. Salaki Ieu salah lo bade dengan di batu. Pieu cak rumah tanggaeun eta teh. Ai si lain ya tapi emangnya nah gitu namanya. fitnah ka aing, penyekeun aing ngejabla di ditu. Hampura tuh akang meni bea karep inya. Aing urang teh romantis geus di ditu teh. Udah kumaha atuh di dinya mamitian ka aing. Sabar aing geus sakit. Tapi untuk bulan puasa dari nanti serang tuh. Aduh Gusti. Saya nama urang masuk anak urang meser hayam atau kumaha nyana aja teu kangen meser hayam. Geus we eta nya. Entong jadi pimasalaheun. Nya we suka abdi di maklum. Sadeung deui dua poe di lebaran urang teh pirakuna kapaseaan. Nya kan kapasea lebaran salaman. Nya atos atuh akang yang urang ku abdi bios. Keun we masalah urang temenan duit teh balik. Tapi mah abdi mah amek ka akang amek udah selalu batur mupi cenah akang teh ditu teh meuni ke cenah kadugem teh. Sia teh bade dengean teh di batur. Heeh nah kitu nama. Mata percaya akan jadi salaki. Gambar doakeun. Kata meureun akang mah nya eta teh kotor batur. Kan kumaha aku sampe colek. Mama ada bebek batur. Lain orang wae nu mau usaha teh sarua batur ge. Ladang colek. Akang bisa yang mah ya akang abdi mah di dieu teh ngaputing ilunyinean ngadulam. Bahkan pakai ngerasa buat atau perjalanan budak. Gemeser acuk lebaran. Kok akang mah dikiriman teh acan datang wae. Ayeuna alhamdulillah akang tos datang, pakai tos datang. Tah ayeuna mah urang mah beureunya intina mah kumanya akang teh gitu ayeuna mah kudu kapok gitu. Kieu tari istri teh geuna ditinggalkeun beul-beul teh. Kepada karaeun atuh akang usaha teh ka kieu. Tinggal mah henteu atuh kieu atuh. Nya tah ayeuna mah nya upami bade lebaran teh akang teh urang karumpu sadayana. Pacek batur mah gara-gara corona tah. Emang kami bang sepurir corona. Oh nyanak aci sente tete wih teh. Henteu, pacek agi tadi ngomong teu mah duit. Ayo urang pada ngangun naon atau terus ngangun. Ngongkos lagi atuh ngosan motor ge nganyuk geus Ya itu terus ngangun. Itu mah teu gampang. Pada ngangun naon atau daging sapi buat batur. Nah sih mah atuh atuh. Atau dios atau ngangun jantung geura. Oh jos kalah ketrek ganyong. Kumaha deui. Itu kumaha. Orang berjaga kita hirup kana. Ayo urang kali bener ngangun daging. Lekeun bae kayak orang galak daging beuri atuh. Tega bapak udah Udah ieu. batu matu udah mah mungkin pada batu Atau malah. akang pas batur kumaha heula nganyuk heula. Menikuatkeun tega nya kamu urang kali di parab nih kitu hayangkeun aku corona di wae. Tong manyakeun diomongkeun. Geus bae eta namanya. Tong duit-duit deui geus manggeus. Nya, Da akang ngeuit teh teu mau duit ya. Bukan berarti akang di ditu teh ngamur-ngamur duit pakai ngajablay lain. Terus terang akang aslina akang jujur eta. Asli jujur. Demi Allah. Ieu kan saroge kirang agama teh. Ieu di demi Allah Saya mah dosa amun akang dibuat demi Allah teh. dan masa Oke cara raya ayo mah bener bae ke mangsa lebaran asan cerai. Dari menangkeun di akang teh manggulan-gulan di Batam teh. Nya atos lebaran Udah udah lapar lapar. akang teh udah embung jadi karatel. Tuh nya. Nah, butuh. Ada dah. Sangka. Man kotor.